Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangijeng bunga. Kernu iman, kernu Islam hayang bunga di dua tempat, di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan. Kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sunting lamun ajeuna teu ridho ka urang. Urang moal meunang karidhoan Allah lamun urang teu bisa nancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ye pengajian sing kuring moal seueur nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat, modalna nu paling utama tancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancepkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tunggul di parud, moal catang dirumpak dek. Ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkeun, ditaliti, ditalungtik heula. Ngan sakali deui moal waspada, mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Ku sabab kitu tancepkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita tu geulisna dipilih heula anak saha, turunan saha. Kara ditanya indungna, data jelema nu bijil tina tangkal kelapa. Kabeh ge ti awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa, dek usaha ngawalianana. Nah tu menang awewe nu teu boga bapa dikawin, meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapana. Pan loba nu dikawinkeun ku bapa tere ku bapa kukut. Jinah sapa panjangna. Kudu kumaha tuh ngadeuheus ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa. Lamun resmi datang ke pengadilan, Pak Hakim abdi teu boga bapa. Nu matak ka santri khususna ulah gagabah nyangan pipa pancikaneun. Pilih putra saha. Dek nyangan bisa lakieun ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter, kasep, tanya anak saha, naon agamana. Eta teh ngaranna waspada. Pangna waspada hati-hati, pangna hati-hati gede kasieun. Lain goreng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu goreng patut teh, nu panghadeuna mah nu boga kasieun, justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe, ruhul jihad, semangat juang. Da bapak tani dagang usaha ngalih rezeki ge pan sieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara anu ngarebut pan kitu nya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang semangat berjuang. Nu sieunan nu goreng patut. Karek milih pisalakieun ge ditanya, ditalungtik, ditaliti, bener sahadatna osok salat tara. Keur naon nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajorela. Dek nyakolakeun anak dipilih mana sekolah nu pantes keur anak aing, saha nu mimpin eta sakola. Pan loba sakola swasta ayeuna mah. Da teh saeutik pan anak haji, anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam. Leres. Dek masantrenkeun anake dipilih pasantren mana nu cocok. Bisi bapak teu bisa nganilai pasantren eta sampurna, cukup bisa ngadidik anak bapak calon pi ulamaeun. Tanyakeun ka kiai nu sejen, abdi bade masantrenkeun anak, ka pasantren mana nu cocok pinten-pinten. Naon sababna? Pante saeutik budak balik ti pasantren jadi musuh bapakna.
nya beda paham jeung bapana lumayan mun beda paham dina masalah furu'iyah kumaha mun beda paham dina akidah pilih dek tani dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada naon nu kira-kira tani bakal efektif teh bakal karasa untungna dek tani teh dipilih dek dagang dipilih dagang naon bapana kamana ngajualna ti mana bahan bakuna dek tani naon bapana naon untungna naon rugina kitu urang mah kurang waspada nu geus-geus kurang hati-hati akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib bareto keur galib keur lumrah melak cengkeh kabeh akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh leres usum rame melak cabe kabeh buruk kabeh usum rame melak jeruk kabeh dilebok hileun kabeh ulah kitu jadi tancebkeun rasa sieun ngarah hati-hati nu hati-hati bakal waspada nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara ngan ayangan aya sieuna omat lain ku haliah dunya tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah urang angken mumpung keur ngaji bari di pasantren urang mah rata-rata sieun keneh ku haliah dunya tinimbang ku Gusti Allah urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina danget kieu jelema ayeuna sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah budak ngora lamun dicarek cek Allah ulah ngadahar barang haram ulah ngadahar arak ulah mabok ngalelewean ditegor ku panyakit cek dokter ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung eureun harita keneh sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahaya ngan dibolekerkeunana ku para ahli dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah ulah lacur cek Allah teh ngalelewean teu nurut dicarek ku panyakit lamun ayeuna resep lacur datang panyakit nu can aya ubarna disebut aid sieun ku aid mah kabeh nu matak poga jali ngadoa muga-muga nyi aid ulah bakal nyingkah cancana jelema haribeung kabeh da jelema ayeuna mah sieun keneh ku nyi aid tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala kamari ka sing kuring aya saya mah sajodo maklum ka kiai segala datang lamun digugu mah nu nanyakeun SD SB ge datang sajodo nyamperkeun sugan dedek ngonang ngaji lain ceng dedek naon nyai ka dieu bade nyuhunkeun doa jauh jelema teh tong disebut lemurna mah bisi aya barayana ceng teh jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu ngeus eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa kumaha ngajawabna nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas tapi kalau direken pepetasannya ku jelema bodoh ari geus kitu abdi ngadeus ka bapa jauh di jub angang di teang hoyong doa anu tokcer tah eta mah kudu istighfar deui tah mah nyebut doa tokcer nyebut doa mati mah santri teh osok kitu paing euy mati doa teh istighfar deui ujang lamun nyebut doa mati sarua jeung Allah eleh ku doa da Allah mah merena lain eleh ku doa sugan cek Allah teh rek dibere euy eta mah nyeureut doana da merena Gusti Allah mah lantaran ridho kade ulah nyebut doa tokcer cete doa naon nyai hayang payu dagang hayang punah hutang sanes dadaheureun mah teu kirang nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 tahun tapi beuteung hapa wae hayang bareuh beuteung saha ceng teh nu hapana cek dokter salaki abdi na kunaon atuh nyai buat boga salaki kanu hapa teu neangan nu beuneur minta diserahkeun atuh ari kitu mah gumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh ngan kahanapna ulapes siga terong meunang ngaleog jadi atuh ari kitu mah sing sabar we efek bareng jeung salaki nu teu wala kaya teh da hayang gaduh anak gampang ngukut teh anak batur islamkeun ku nyai kumaha ngajawabna teh kiai lamun abdi teu gaduh anak jaga lamun abdi geus kolot geus jompo geus rarempo nasaha nu bade ngurus abdi tah eta mah kawasna kudu sahadat deui tah
Naon sababna ngaleungitkeun Gusti Allah. Nah saha nu bade ngurus abdi, nah ka mana ari Allah? Nya. Nu kitu ngaranna sieuna lain ku Allah ku halia dunya. Cek simkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangka ari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi teh mah micen ti kotok. Ari ngislamkeun syahadatna ge kudu dituntun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Ka anak batur teh biha maksa, ka anak sorangan memaksa. 10 tahun can wajib salat kudu diajak, mun mung rangket ku bapana. Tuduhkeun kana bener, carek kana salah. Beak ilmu bapana ngingkig ka kiai jeung ka santri, tuntun anakna titipkeun, pangnyampurnakeun kaislaman pun anak, dedetan sirahna ku ilmu, gemuk imana ku amal soleh, pasrah ridho anak abdi ku ajengan sanajan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarah naon bagi kudusina jadi mukmin muslim anu utama? Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim nu utama, komo ka indung bapana, ka anjing anu antol jeung urang najis kudu diseretu, mukmin muslim nu boga ilmu mah moal ngantep. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya hayang boga anak teh rek mihabekeun hirup nu matak kagedeenakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa malah nyilakakeun. Da salah niatna. Tapi lamun boga anak hayang ngislamkeun anak ibu jadi Islam nanyaan, ka indung bapana pastinya anak, ka anjing nya urang Islam. Kusaha bisa kitu sakali deui ngabejaan boga anak ulah boga tekad hayang mihabekeun hirup. Teu diurus ku anak yang moal diantep ku Gusti Allah. Tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak. Lain nyunatan. Ngajaga anak bisi lepas iman Islamna. Nyunatan mah eta mah mandi. Bisi nyai boga salaki mung disunatan, tong disunatan. Kah masih amay-amayan. Jadi gitu kawina, jadi asal asup Islam asal syahadat. Sanajan teu disunatan, nya jadi kawina, jadi. Ngan salatna moal ditarima. Sing anti ujangkan usul fikih awas. Atuh rugi hanas Islam hanas salat teu ditarima, nya neraka bagianana. Atuh kudah disunatan, nya nu mawi da alim mun disunatan tong dipaksa. Kumaha tuh salatna ngara ditarima, kudu bersih. Kapan alim disunatan? Gampang, kumaha unggal dek wudu. Bapana geura wudu teu lohor datang. Kumaha heula cucukik si eta? Kitu. Nu mawi sosah kiai ngomahna ge batur mainan kapal udara ieu mah ngomah nu kitu patut hararese. Bantuan teh nyai. Nginjem sikat kawat di bengkel. Gisik kadinya sugan ngocor we getihna. Nu mawi teu bersih wae hampolas sekalian. Atuh nyisa kitu mah kiai, jowe kaidah. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lantaran salat wajib sedengkeun salat mal ditarima mun aya najis, atuh wajib budak diteuteur, budak keneh kokocotna. Geuning eta pancet pagojali nyunatan da lain ngislamkeun. Bongan sok jelema nyangka mani agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep, minum arak diantep, keur naon make disunatan. Da disunatan sote dek sunah salat, ari ieu salatna dicukeun. Kusaha bisa kitu cek simkuring tong disunatan teu cenah maya-maya. Ari moal didah salat. Balik deui jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun ku simkuring teh. Nu tadi teh kiai lamun abdi teu gaduh anak nasaha teh kurus abdi lamun abdi geus rarempo. Ngan ku simkuring teu dijawab nini da susah kiceupna kiceuk bodoh. Teu didalilan diheureuyaan teh tungtungna mah. Cing teh ari nyai memeh lahir ka dunya di mana cicing. Sok kaheureuyaan kiai mah. Dina patuangan pun diam. Sabaraha poe teh cicing di jero beuteung. Monya teu uninga salapan sasi. Cekiling kuat di jero beuteung 8 bulan sakitu eueuh janelaan. Pan janela teh keur udara sedengkeun cek dokter lamun imah eueuh udaraan nini bisa pae, eueuh oksigen. Pan beuteung eueuh janelaan tapi nanya ibet hirup 8 bulan. Serius. Cepe dagang naon di jero beuteung nyai? Dagang baso, dagang mie. Monyong ngabantun roda ka jero beuteung. Sakalian abdi usik yang ngulisik pun bapak sok bendu. Kitu goblok. Jadi 8 bulan di jero beuteung geuning ludeung jeung ti mana dahar saha nu mere dahar ka nyai mangkading teu dagang kumaha ngajawabna
Panginten Gusti Allah. Panginten. Eta teh haji, eta teh haji. Siga kumaha copet mah. Hajina geus siga kitu. Jadi jeung sana tangga di jero beuteung atuh. Sorangan da abdi mah teu kembar. Ari gering sanu ngalayat, tara aya, ari sanes pun bapak mah. Saminggu sekali. Kitu pokna teh. Kakara geus kitu mah kucing kuring dijejeleh ceurik we manehna. Tah nu dieu teh contoh sederhana gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahli dunya. Tancapkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun pokok salih atuh ari sieun ku Allah teh kedah kumaha kedah nurut ka Allah. Semun atuh ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngalar rezeki cek tukang dagang atuh teh. Mangkaning ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedengkeun ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu. Lamun abdi nurut ka Allah moal tulus untungna. Kitu ngomongna teh. Atuh cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat, lamun abdi nurut ka Allah, cek awewe moal bisa ngala duit. Da duit abdi teh tina ladang kikituan. Belet. Sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah tiwal ku jelema anu sieun ku Allah. Buktina diogo dipikaridho ku Allah. Allah tapi ka janji, man khafa Allah ta'ala khafahu kulla syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah lahir jeung batin. Ulah leutik hate sagala perkara mah nu kumelit di alam dunia cek Allah. Ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma nu sieun ku Allah. Utek tama walang tagak sujud ka Nyai. Lain sujud nyuuh kana tuur, tunduk tumut. Bapak nyawa, batur nyawa, bapak sieun ku Allah, batur teu sieun ku Allah. Sawah nu batur dihakan beurit, sawah nu bapak mah moal dihakan beurit. Beurit teu wanian ngaruksak pare. Sawah nu jelema sieun ku Allah. Geuning nu abdi dihakan pokok kali ulah leutik hate rugi di sawah kontan diganti 700 kali. Rezeki nu jauh bakal nyampurkeun ngadadak asal bapak jeung ibu sieun ku Allah. Rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapak sieun ku Allah. Neraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapak sieun ku Allah. Lain diogo sabelah tapi double dunia akhirat. Di dunia hese amprok jeung kasusah. Khususna nu patali jeung rezeki. Rezeki jauh ngadeukeutan. Rezeki nu hese di alana jadi babari. Nu biasa rugi jadi untung. Diganti tina keuntungan bidang nu sediana. Asal sieun ku Allah lain bakal hese ngala rezeki, bakal diogo. Ayeuna keur galib nyaritakeun kenakalan remaja di kota. Nu paling terseminar di kota. Ngabahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantes saeutik nutupi kawani maehan indung maehan bapa. Naudzubillah min dzalik. Para ahli nguraykeun 2 jam 3 jam. Kalawan urey anu ilmiah. Simkuring henteu simkuring mah cicing we. Bubar seminar nanya profesor ka simkuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna ngungha ka indung bapana. Cenah alasan tadi ge aya leresna mung nu paling pokok mah salah indung bapana. Naon salahna? Bohong we indung bapana teu sieun ku Gusti Allah. Lamun indung bapana sieun ku Allah, hampura anakna bakal tunduk tumut ka indung bapana. Anjing edan we bah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah. Eueuh hadisna nu nyaritakeun Kangjeng Nabi di udag-udag anjing edan. Orai welang nu sakitu galakna moal wani macok ka jelema nu sieun ku Allah. Eta nu matak sing-sing ku Allah teh bisi nyai nu aranom kene hayang dipikanya ku salaki hayang nurut ka awewe sing-sieun we ku Allah. Ieu masalah kalaka beungeut dipalester ku bedak geuning nya. Aduh Gusti nu Agung. Bujur dikandelan ku angel. Ngaras salaki tunduk tumut kaliru sing-sieun we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana. Bapak ge teu kudu burial bencilik bobolotot ka pamajikan. Naon sing-sieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina. Macamat ge da mah susah mingpin umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah.
Eta nah make kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhum Allah ridho ka maranehanana nah make ridho ka maranehanana wa radu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah geningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dzalika liman khasya rabbah kapan sieun ka Allah da abah ge masih adu belajar abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah mah tancapkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah bakal ridho diatur ku Allah eta ting ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu nini teu ngajawab siga hayang diatur ku Nyi Loro Kalem ridho di pangeranan ku Allah ridho di agamaan ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran matak baca saumur hirup sakali raditu billahi robba sakurang barang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma sing jadi saksi di akhirat omongan ibu Nabi ya. Ridho di pangeranan ku Allah, ridho diatur ku agama Islam, ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad, ridho di hukuman ku Quran, kajian pahit aturan Quran, ridho narima, ridho salaki ibu nyandung, bohong Nabi ya deh, bohong nage kabin Nabi, boro-boro di akhirat. Kapangi ayeuna tukang tipu nanti kasidahnya nah geuningan ridho di hukuman ku Quran ridho kajian pahit sawios dek nurut ridho salaki dek naman pamajikan henteu eta teh bangsat gede sanyana jelema anu sieun ku Allah hirupna ridho diatur ku Allah akhirna eta jelema moal kalangsu naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu dek maehan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu ngarentenkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun naon sababna kapan Allah sallallahu wasna teu elat mere hidayah hudan wa rahmatun pituduh jeung tanya Allah ditamplokeun hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun ka jelema-jelema anu sieun ka Allah sawargana ge dibagi double waliman khafa maqama rabbih jannata nu mawi jeung guring lamun hayang sukses perjuangan personal perjuangan institusional perjuangan pribadi, perjuangan keluarga, perjuangan lemur, perjuangan bangsa jeung negara. Lamun hayang berhasil, tancemkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah. Modalna teh boga rasa sieun. Di mana atuh Pak Ghazali kedah sieun ku Allah teh? Tadi dijawab. Di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pagawe negeri, di kantor. Sing sieun ku Allah. Lamun abah sieun ku Allah, di mana-mana abah bakal salamet, abah bakal bisa nyalametkeun batur. Hampura undang-undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkot, supir angkutan desa, supir bus, supir truk harideng nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur sararea lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah. Undang-undang mah biji ge da tartib geus aya. Kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan, dina tanjakan, sangeunahna we teu nyaho kana kewajiban nyahona teh hak manehna we. Moal kitu lamun sieun ku Allah mah. Sing sieun ku Allah di mana-mana. Ngan hese sieun ku Allah teh. Sumuhun Pak Ghazali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar, di kebon, di sawah teh.
Kumaha agar geus kieu sok urang riutkeun pabeureun di sawah di kebon di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah hampura bakal eureun nyieun kalakuan pibenueun Allah. Pantes aeutik jelema keur ngaji di masjid mau balik ngocoblak manehna mah ngobrol we jeung babaturanana nyaritakeun kagorengan mitoha kuring mah ari datang teh sagara dikubung di mah teh cing atuh babeureun di sawah di kebon teh sieun ku Allah di masjid sieun ku Allah di masjid geus umawi pagojali hese pisan abdi masjid ku Allah teh sok urang riutkeun deui babeureun keur diuk keur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah atuh keur salat sieun ku Allah waduh lamun bapak jeung ibu katut simkuring keur salat we sieun ku Allah simkuring yakin salatna moal gagabah pasti hati-hati pasti waspada wuduna ge bakal waspada merhatikeun cai najis mutanajis mustamal atawa henteu cukup syarat caina awas dek make samping ge bapak moal gagabah diparikna heula bisa aya samping bolong geus dipake samping dek Jumaah pamajikan dipanggil pangnempokeun samping kami kiblat tukang bisi bolong. Lamun nganyang ka imah batur pan osok nganyang ka imah baturnya bapak terus ngilu salat di imah batur moal gagabah takbir. Moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imah. Kapalih mana kiblatna? Da loba jelema nu teu nanyakeun kiblat. Cong we sakira-kirana. Naon gagabah, pangna gagabah teu waspada, pang teu waspada teu hati-hati. Pang teu hati-hati eueuh kasieun, sing gedek kasieun pepeurieun di sawah, di kebon, di pasar, teu sieun ku Allah, di masjid, pepeurieun di masjid ge teu sieun ku Allah, keur salat, ngadah salatna hati-hati jeung waspada. Sing sieun ku Allah keur salat. Sieun naon ku Allah keur salat abdi teu bagosali? Hiji we. Sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah. Iya. Pasti ngadeg-deg salatna ge. Sieun teuing Gusti salat abdi teu ditampi ku Gusti. Lain ulah ragu-ragu, da lain ragu-ragu, waspada kan. Nah aya kitu pagosali salat teu ditarima, ulah dibeja-beja nya kanu karek diajar mah nya bisi beuki mugun. Jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah. Disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor susuhaneun dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah. Ulah agul dumeh salatna dipigawe. Jauh sawerda asa molongo can buku ditarima salatna ge. Aya salat nu teu ditarima lolobana meureun nu teu jadi pagojali nu teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi disebut loba salat nu teu ditarima da moal disebut salat teu jadi da sangu ge tara disebut kejo ari nu atah mah gigih pan ngaranna teh salat nu jadi teu ditarima kusaha sakitu setiap abah salat sing waspada. Namun sababna setiap nu jadi tacantang tu ditarima da loba nu jadi teu ditarima. Lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi. Sok diajar mikir setik. Setiap nu jadi tacantang tu ditarima ku Gusti Allah. Tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi. Cara ibu masak di dapur asap samuna asap karasa angeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun di dahar ku salaki atah tantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu di dahar asapna mah asap satiap nu asap kasantang tu di dahar ku salaki da loba nu asap teu di dahar nya tapi lamun dituang tu cara gue ibu pasti asapna da salaki ibu terang dahar beas. Jadi lamun masak teh hiji hayang jadi, kadua hayang didahar ku salaki. Salat teh hiji hayang jadi, kadua hayang ditarima ku Gusti. Loba papasakan nu asak teu didahar ku salaki. Teu didaharna mah rupa-rupa. Teu didaharna mah naha lantaran sebel nempok pamajikan. Sama belengkahna teu sopan. Ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu di baju. Gelung nyungcung di luhur segede tutut ka poe. Hedi
remeh nyengcelek dina tungtung irung. Pan biasa istri mah ari keur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengcelek teu karasa, teu kausap. Ingsreuk keleh wa sagede cacing paeh. Ari balangah mah gejlok we kana sambel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapak sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu di baju. Kapur segede-gede duit bengol. Hutangna lecek. Tapak ngarawelan budak nu bungsu. Malah hiji mah tali hutangna ge geus pegat. Kancing hutangna ge teu rupa geuningan beureum koneng hejo. Depan imu anak song teh ngasongkeun sangu ka ceroge bari nonggeng. Eueuh sopanan. Jegur we batuk. Keug di tukang batukna. Pancar ge ibu olah ngadadak. Asak sangu teh asak didahar henteu naon sebel nempolaku pamajikan jadi salatna teh jadi cumpon syarat rukuna cumpon buating salatna kurang anteng kabina-bina meureun maca Fatihahna teu hade maca Fatihahna ge malah kuluhuna ge kol-kolahna ngebledug teh lam yalid walam yulad aduh hebatna kabina-bina. Cumpon syarat jeung rukun cumpon diterima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya'i wal munkar teu ngarti ini mah bongan salatna sakitu lekohna lakuna mah anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum beres salat ngagorengkeun mitoha eureuna ngabujangkeun inung bapa taya lirena jadi janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dipigawe jahatna angin kahartosnya ini namanya tadi mah reuwasun mohnyo aya salat jadi teu diterima kitu meureunna sieun ibu salat ibu teu diterima sieun teh lumayan geus aya ka sieun ge ngarah ati-ati sugane waspada dituduhkeun ku kuring hiji carana ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li uzmati hiji naon atuh hartina pokok salida teu ngarti nini mah sok salat urang bakal diterima ku Allah salat ibu khususna bakal diterima ku Allah asal ibu tawadhu ka Gusti Allah di mana di sawah di kebon di pasar di kantor peureun di sawah di kebon di pasar di kantor teu tawadhu atuh keur salat sing tawadhu ka Gusti Allah jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana jelema anu tawadhu ka Gusti Allah nalika migawe salat Kucing goreng disebut nalika megawe salat. Naon sabab beureun di sawah teu tawadhu. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li ummati. Dawuhan Allah nu bakal diterima salatna ku Allah teh jelema anu tawadhu ka kami nalika saeta megawe salat. Nu tawadhu nu bakal diterima teh. Jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadhu. Ngarah naon tawadhu? Ngarah khusyuk. Nu khusyuk nu bakal diterima teh. Da kuring geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal diterima teh nu husu nya cek sim kuring ge nu husu geuning cek boga jali nu tawadhu somohon husu moal hiji lamun teu melak tawadhu da husu mah akibat cara kahampangan husu mah kahampangan mah teu kudu diheujeun-heujeun nginu mah sing loba ke ngocor ku mamane husu mah teu kudu diperket-perket poak we tancemkeun tawadhu engke husu bijil ku mamane urang mah bakal tingkah yang husu Fatihahna ge teu bisa diheujeun-heujeun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bakal tingkah yang husu. Kah itu. Tong diheujeun-heujeun maca Fatihahna ge. Pan loba jelema salat nu tipe perket tapi kapeureum untung teu gucat matana. Naon maksudna hayang husu? Tong kitu hayang husu mah tancemkeun tawadhu engke husu bijil ku mamane. Sabab husu mangrupa akibat tawadhu mangrupa sabab. Zaman Kangjeng Nabi bejana da sing kuring teu kungsi pernah. Bejana aya jelema salat bari nyaho janggot.
Pan urang Arab biasa jangot paranjangnya tere salat atuh babaturan eta jelema nu nyaho jangot teh lapor ka Kanjeng Nabi rerencangan abdi tadi menuju salat nyaho jangot. Kumaha cek Nabi secara imajinatif kusim guring ditarjamakeun ahun bae ari hayang mah antep we. Nah Gusti makikeun bae nah jadi salatna sakitu nyaho jangot. Jadi masih nyaho jangot nya kinten-kinten ditarima ku Allah salatna. Moal naon sababna teu tawaddu. Naon cirina nyaho jangot. Dalam tawaddu ge moal nyaho jangot. Naon atuh tawaddu teh sopan. Sopan naon? Sopan lahir batin. Batinna sing sopan ka Allah, lahirna sing sopan ka Allah. Di mana? Di mana-mana sing sopan. Dan nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mandi moal wani ngebeuleugeur ngebukakeun salira menisab mena-mena moal izin ku Allah. Jelema ayeuna teu izinin ku Allah mah nya. Mun ku jelema mah izin, aduh awas era sok batur tur aing kadeuleu gitu. Usum mandi mah asup ka kamar mandi pan eta mah modern beda jeung baheula mandi teh di pancuran baheula mah. Ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mandi, baragada. Sing izin ku Allah. Nah, ari ku jelema era ari ku Allah teh izin. Sing sopan. Mayit sakitu geus nyawaan pan dibungkusan make boe. Nah, dek ngadeus ka Gusti Allah izin pir aku make kudu ditaranjang. Jadi sing izin ka Allah teh sing tawadhu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebon di pasar teu bisa atuh keur salat sing sopan ka Gusti Allah. Ngarah naon? Ngarah husu lahir batin isina lahir batin sopan ka Allah. Peupeurieun sopan batin teu bisa sopan lahir atuh heulaan. Anggoan masih pantes dek salat teh. Gimana dek salat kaum ibu geuning aduh mau kena geus lecek. Ti luhur geus tinu kuci beuting, di handapna ngalelet dipake nyayang tumila. Senal pargi salatna ge geus sisirangan, nu kenca jeung nu katuhu teh teu sarua. Nu kenca koneng nu katuhu hejo dapanimu sajadah geus lecek. Da lain meunang meuli pamere we ti tatangga nu balik ti Mekah 20 tahun ka tukang. Namun siga kitu beubeurieun batin atuh teu sopan ka Allah. Lahir ari diondang ku RT maniti paperket dangdang ini. Komo barudak ora mah pan ayeuna mah diwedake karena di imah ngadon ka salon. Barudak ayeuna mah ari ini tandeknya mah teh tingali ku ajengan sing uning ku santri mahkum aleh ujang teh omeanan ujang. Da sing ujang katalar patul muin ge mah bisa ngajatukeun hukum lamun teh nyaho nu dek dihukuman. Nu dek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina taluntik ku ujang barudak mara ayeuna. Lamun init-initan dina leungeuna tara lesot mamawa dompet. Lain duit eta teh. Duit ti Bagdad. Naon atuh parabot didinya teh. Sisir eunteung leutik napol dina dompetna. Patlot dinya teh wedang. Parabot lamun basna dina gaji subuh tata dina delman naon ge tara tenang budak ayeuna tai geuningan mukakeun dompet siga rek nyopot duit padahal teh mariksa mata mariksa rarai bray uduh sia kesan aing banjir sia kitu longsor wedakna aing cokot wedak ti jero loket keplok dina delman eta teh dina beca kituna teh dina mobil gitu nate lain jelema leutik kungkul termasuk jelema gede zaman kiwari kitu marisa beungeut dek naon ngahargaan jelema maju deui brai deui waduh halis aing sia potong pan halis ayeuna mah geus eueuh buluan hideung teh eta mah bujur pariuk eta mah ditapolkeun ka dinya waduh halis aing potong cokot patlot utek Suk kanu boga hajat sol di subuhan dahar tara garemul budak awewe mah nu matak di sini nih jeung aki rek ngondang hajat entong ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora kolot masuk gemul budak awewe nu ngora gadis tara gemul tama lain teh hayang dahar ngan sieun ruksak bibir nyokot dua remeh nyem daharna teh geus dahar bukakeun deui loket dek naon Wenteng, waduh, ya bibir aing semplak, cokot, lipstik, utek. Gek diuk tas dahar teh dina pasamuan, breng kesan,
Pan raksukanana mararantang saraja ngonang kesang bolokot. Kikiplik hese atuh cokot minyak da ka ameu aslina buku ge adi lanceut jeung nu paragi ngangeun teh kuat heok matak olah batur cokot minyak ceos sakur nu legok di ceosan ngarak seungit kiai mun siga ngahina ka awewe teh teu meunang kikituan ajig teh teuing nah atuh mun siga yang serikeun hampura yeuh urang aku nah ari dek ngadeheus ka Gusti Allah mani nu ngarapihkeun diri komo batina lahirna ge sedidangdangan kenal capit sisirangan mukena geus lecek cing atuh sing kagungan emutan sing sopan lahir-lahir wae mah sok mulih tina pangajian ayeuna sing mun aya tapak nama yang ngaji simkuring wawartos panggil putra ibu nu geus boga salaki nu geus boga pamajikan kanu awewe nyai emak teh geus kolot teuing isuk teuing pageto ninggalkeun alam dunya hayang teuing salat emak ditarima ku Allah ngan ari geus teu ditarima da emak teh teu boga ilmu atuh geuning bejana ceuk kiai supaya ditarima salat teh kudu tawadhu ka Allah kudu sopan ka Allah pepulihan batin emak teu bisa sopan lahir-lahir pangmeulikeun mukena nyai ku maneh tilu siki we nyai bebeja ka salaki maneh bisi pasea Allah bakal ngaganti ka maneh ratusan kali na emak mani mukena tilu samingweun nyai 2 poe sakali ku maneh diseuseuh jeung istrikana nyai modern ayeuna mah kalekor ka dieu geus aya listrik baheula mah istrika teh ku areng ayeuna mah ku listrik sakalian nyai istrika listrikna 10.000 emak hayang make mukena meunang nyeuseuf meunang istrika sugan we hate emak jadi lineuk di payeunan Gusti Allah kitu kakara ka anak nu lalaki ujang ku maneh mapang meulikeun sajadah bebeja ka pamajikan maneh 30.000 GHD sajadah teh dek ngadeheus ka Allah jadi salat nu ujang dina batu ge asal bersih tapi geuning mah make sajadah aing dek nyieun kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeuli teu pira keur ngahargaan bujur nah ari dek ngadeheus ka Allah kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh kakara kacaroga ibu bapana da geus kolot teu bisa usaha anjeun mah pangmeulikeun sendal capit we ti leles 200 perak ge meunang keur naon indungna paragi salat ti cai deka tempat sujud make sendal nu hade kapan itu aya sendal eta mah paragi keluar kami dek nganyuk ke ka warung sok make sendal eta makanya kami sok jalir janji izin make sendal urut nganyuk bari jalir janji dipake ngadegeus ka Allah kitu nya da ibu ke tarawani ngasongkeun piring ka salaki urut ucing teu nyarek hadis nu nyarek kitu ngana asing make emutan we atuh sugan cek ibu teh ujang bapak maneh itu hayangan barang tuang cokot piringna di mana emak tuh di luar urut maraban hayang osok aya kitu tara cing atuh ari nyubuhkeun dahareun ka salaki teu wani di wadahan urut maraban satok nah ari dek ngadeuleuh ka Gusti Allah senal urut lacur ka ditu urut ngarentenkeun urut nganyuk teu mayar urut jalir janji lain dicarek ku agama ngan sing kaluan emutan keur ngadidik diri khusus ieu sendal pergi salat kakara jeung minyak wangi we bapana awak kami geus kolot huak heok siga kieu minyak wangi entong meuli da teu boga duit tintip we sugan eta tangan nu paeh ngadadak copot ka di sugan aya minyak urut mayit teu naon lah muringkak bulu-buluk mausan mah kitu naon teh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir ibu tah ka abah ge sami jas teh dianggo bah atuh sajumaah sakali mah da ieu mah teu ka kampung ge balo gajas pamere ti minantuna ieu mah jas teh tara bijil di mana-mana ge teh kalau teh tara dipake ngagantung we dina lomari kakara dipake lamun dek ngawalian anakna dek ngawinkeun anak dijas geuning nya aki-aki ge kajian hareudang tapi kamulia kene lebeh ini mah Gusti Allah nya ari dek ngadeus ka Allah make kampret lecek ulah kitu bah langga bismillah nyieun kasopanan lahir sugan batina bisa nuturkeun ari geus sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah tah urang simpulkeun urang anu mimiti jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah
Lain bakal dihina, lain bakal disulitkeun, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkeun, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti. Di mana-mana sieun ku Allah teh ngan hese atuh di masjid ge hese keur salat atuh sieun. Sieun teuing salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. Kadituna mah majangan, kadituna mah sieun teuing abdi paeh teu mawa iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi leupas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Muga-muga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kekuatan batin ditancepkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Ngan eta sieun teh moal bisa bijil sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make dadasar iman nu matak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isin sieun ku Allah teh ulama teh nyaeta nu sirahna pinu ku ilmu nu atina heurin ku kaimanan nu tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Gusti Allah. Ta eta nu bakal sieun ku Allah mah urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan kakepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti. Hadirin kaum muslimin sadayana sing guring cekap sasangem sakitu panjangna muga-muga aya manfaatna. Anu benerna eta dina agama anu kaliruna mah tina kaliruna sing kuring sorangan. Yuk awan-awan bae mah ieu teh pangajian urang ngaduakeun Kangjeng Nabi tuturkeun sing kuring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antum riqana fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha urang minta rezeki wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapayuneun pangresa ajengan sesepuh pasantren, kapayuneun Bapak Camat, Bapak Lurah, sareng para santri cekap sakitu. Muga-muga piungan urang sing jadi saksi di yaumul kiamah. Urang sararea keur ngawujudkeun keimanan jeung keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.